jadi lalaki kita mah bisa naik-naik acan. Cek sate ayo. Janaikan aing mah bisa age. Heeh, ngan bisa naikkan pamajikan doang. Atuh bisa naikkan pemajikan burung. Ih, ting tore. Boje yang cowok tentara aja burung. Jeung naon? Jeung naikkan anu sok ngomong nalhur teuin kudu ditarajaan. Teu ngarti ai mah. Atuh taraja jeung turun ya. Ja kalureun teu kahadapan teu yeuh. Dong kahirupan. Ngajelot bea turun mulai ti nol deui. Nu aya modar teh. Maja ulah papaksaan ari tama teu bisa naik. Hirup lalaki eta butuh perjuangan. Berjuang sampai mati. Heeh, ragag beh ke terus pae. Mun apa gunanya? Mun bisa mah ulah gegera pae ya. Beh, aisin kalengitan aanya. Lain kitu. Terus naon? Teu boga biaya jeung nguburkeunna. Ari manananan ngahidan batur pakai nyiru? Bisi sawan mayit dia kolet ka poe. Anu koit ge henteu, bari abi cager-cager ning daran sawan mayit deui. Teu percaya aing mah mun dia cager. Mun cager ge tadi moal ulang heuleng teu paruguh. Terus maksud mah abi kembleng gitu. Ha, kudu dipasung. Boga minatu tekanan sasakelong. Ulah sok kitu mah kaminantu mah. Ada goreng guys, salaki anak emak, bapak incuna anak emak. Ha, nyen incu mah bisa, marabana mah teu bisa. Mun abi teu bisa maraban ke kakuari anak emak tinggal aran meureun. Ya buktina kakuari hari rup bae. Eta ge ku dibantuan ku emak bae yeuh. Buh, nya penyelamat dunia. Gagah pan mama layan. Nyalah aing teh. Ting torek, buku batur ngomong dua. Boga mito harbing dada. Lamun ngomong eta ulah sok ngabaleus. Ari hewa ngomong mun peung dihareupeun. Boh, lamun kudu diomongkeun mah lain omongan. Selama abi rumah tangga jeung anak emak, can pernah tah mah ngajelemakeun kan abi. Dia mah lain jelema yeuh. Naon? Berog anakan. Punan ceng ngalamun bae. Jeung ngarokok abi mah. Ah, lain ngomong ka emak. Ya duit jang meuli rokok. Beh, nuhun mak. Engke mah mun teu ngarokok ngomong bae ulah isin-isin. Nya mak, beuh mito idaman oge. Batur mah geus kaelor ka kidul nyaran pangeusi beuteung ieu mah molor-molor keneh bae. Atuh kumaha teh kanan ge mak, pagawean eueuh. Sakitu pagawean lobana. Gawean mak. Nawan-nawan cai laut ka ditu. Ulah sok murtad mak, nawan cai laut kitu bae. Cek paribasana mama, maksud mama nawu-nawu ka ditu ka sawah sugan menang lauk. Zaman eueuhnanan mah sok haliu bae. Mun geus menang lauk ngajual beulikeun ka deungeun sangu. Atuh sarua jeung bohong tah mah. Mantakna laukna laju dipais pake ngawadang. Nawu ge encan tah mah dia geus ngomongkeun paes lauk kitu bae. Emak tah nya lauk ge encan geus ngomongkeun dijual kitu bae. Nani aya naon haliu amat. Emayang tah ngadebatkeun lauk nu can puguh. Salaki dia taneng tah teu can menang lauk-lauk acan geus haliwu nek dipais. Maju. Karolot teu boga kaisin. Hoblare nanta cewek emayang, geus torek jeuli ama sari ngaracak bae. Eta mangku ceuli diana bae nu aya solean. Cewek emat anu kabina-bina kalebatan disapekeran. Maja inek pingsan ya. Pingsanna bisa ditunda heula henteu neng. Emak can seubeuh paseana ya. Terus dia naik ka mana? Ka mana jangan segede. Lain gede deui geus bau taneuh aya ge. Maja geura tinggalkeun. Teu can menang duit mah ulah geura baliknya. Oh doakeun mak supaya menang duit loba. Cocok ke duit na ku abi teh kana sukut emak.